nya lain ngajedog wae siapa darah aja aing lieur cing sok sia urang usik jeung aing maksudna kumaha gelut ngajak ribut teh ngajak ribut ya abdi dek naroskeun ka juragan naon salaku naon di negara kaulah Gatot Kaca salaku keamanan negara ngabutuhkeun naon ari keamanan ngabutuhkeun aman nah ngajak ribut kumaha teh kewajiban aing pikeun newak bangsat bangsat naon layang jamu sekali musada kurang ajar sok sia nya boga ilmu naon kuring mah teu boga naon-naon ai palai diadu mah jeung teu boga naon-naon atuh geblek ka kenyos mah di dinya kagungan ajian Braja Musti Braja Kalapalamatan Dentawi Sesa sok urang adukeun jeung teu boga naon-naon sok sia sigil sae aing teh daekan tagok aing lah bade diserang atau napi bade nyerang nepi ka nantang gitu sok aing serang ya sae nego heula potong cecengiran sageuleuh aing da nu geuleuh mah kitu biasana ge tong borok make jeung nu ngewa mah tong borok make jeung panggih jeung jelemana aya senana ge sok dialungkeun siapkan sok heuy kelo teh sia digebrag sakitu leuwas sok heuy maju ayangnya Hosya anjir tetap gerakan kalau ngampih nepi ka kitu dewek dek ngarontok manehna ngagajleng dua dampa suku kana dada bari ngacang ka luhur aduh mun Depok dewek ngeplos tah sok satulikeun hoi what ayo ayo anjir alah anjir syukur itu cuncurungan karena batu duh nyeri nana taku dulu jeung hayang seuri hayang ceurik hayang dahar ongko wait masak wait Jempe-jempe membungkir bongok. Wait, Anjir. Hayo. Wait, yo. Dia. Wait. Dari manehna latihan terus aya aing mah henteu. Siapa begitu ari eleh teh. Alah. Sok sia. Oh, percaya sama gelut malah. Nya da ahli na manehna mah. Wait. Wait, yo. Dipusirkeun ta ajian Braja Musti Braja Kalapalamatan Dentawi Sesa Sapta Parugu Bajingiri tapak negara urang sia alah hebat agan waduh nepi ka teu kerel hebatnya lain hebat kalau begitu ka jideun sia teh tuh murorah muji gini
luar biasa hebatnya tuh yang ngaku ini mah montong cecengiran we lah kadiekeun layang jamu selalu sadar moal cing sok si aing can narima tengeulan kumaha karasana abdi mah tara neungeul ai gelut jago mah tara make jeung tutunga teu teungeul di teungeul mah jelema bareuh beungeut saminggu cager deui saminggu cager kumaha tah tuluy seukeut mah sungut tah sanget kumaha beungeut ceuk abdi di teungeul ku agan gemek ngan ukur saminggu nya tapi hate kumaha so sakecap hate nyerina sataun moal cager naon palai bade nyobian ye gatot kaca burut goblok sia nya ambek nyeri geun antep da teu burut aing mah tah geuna antep aya nyaho goblok sia nah nyeri tadi berarti nya operasi gitu ah waduh nepi ka kitu tah ditambahan tadi nyeri teh bete palai anu sajatana ye bener ye teh gelara tega pati tega leuleus Allah ampun cepot kitu gelut mah bari diuk bari ngopi ge jadi moal ngesang kunaon asa jadi kapuk ka ibunan kapas kahujanan leuleus ye tuang heula ka jauh aduh ampun cepot ampun cepot lulus cepot edan siot nepi kaki itu eta jago gebleng cing sok sia gunakeun ka aing bangsat palai ye leuleus wait setelan eta teh tanda keagungan Allah maha dina sagalana jelema gede ti bubut mending ngampul aing naon lulus mon lan lulus ye tak kitu gelut mah anak bapak nalalamru kunaon ieu ampun aing bot ampun kumaha ieu epes meer iya bangsat kira tewak luar biasa aing narima eleh ya aing geus eleh ya aing dek balik we mun cager mah oh bade muli iya tah kitu atuh mun kita tadi ngan eta layang jamu sakalimun sadate aing hayang nyahorek dikumahakeun entong melang dangke dibikeun deui da ieu mah milu nyabak abdi mah supaya anjeun salaladar ulah nepi ka mulak cangkeng dina punduk eta ilmu ukur dipake neungeulan batur wungkul leuheung monyet ngagugulung kalapa mah ta eta anu beuki ripu mah kalapa ngagugulung monyet leuheung lauk buruk milu mijah bakal milu hirup nah anu beuka cilaka mah lauk mijah milu buruk kitu ieu kumaha tuh cageurkeun aing dek balik oh kitu ieu asal syarat eta buru-buru pulangkeun deui bade danu nagara ieu
palai damang nya hayang ha hayang cageurkeun kasaha teh ka maneh ulah mangeran salian ti ka Allah ulah menta salian ti ka Allah sok bebeja ka nu bogana nu boga cager saha nya pangeran sok penta kainya sing pangeran kaula menta cager tong cocorongokan da teu budag pangeran mah Gusti tingali bujeng hinga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati Gusti tingali sok lempengkeun ta frekuensi teh ulah ka mana karep akurkeun da teu akur mah geuning frekuensi teh moal malan sanajan brik-brikan brik terus ka si Abah aya frekuensi beda sok subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah kul ku Allah bejakeun ku maneh ka Allah we hiji pot nah tu sangka sia geus kainya ilmu teh ya dina nalika aing neangan tirta banyu tirta suci tirta pawitra aing di tengah lautan nepi ka jogo jeung orai nepi ka aing panggih jeung diri aing sorangan teuning inget aing ayeuna pot nuhun aing di bejaan buru-buru pulangkeun cageurkeun anak aing balik hiji ka sia eling nyaho bima mah di bejaan mah oho meureun tadi mah da eta nu dituturkeunana nafsu ulah lalawora nuturkeun nafsu pan mata kaduhung gajuna teh kumaha namru keneh ye lulus keneh cepot kita tadi ngupingkeun teh kaula dina hate teh nyuhunkeun ka pangeran nyuhunkeun cager teh teu dijabah wae frekuensina teu akur teh ai ka Allah nyebut maha suci ai maneh jiwa kotor nya moal mati da moal nyambung nu kotor jeung nu bersih mah kotor kumaha sagala di aku eta Braja Musti Braja Kapal lamatan dentawi sesa dipake neungeul kuring ieu sok kontek kanu boga ayeuna mah hirup penta jangjina nu hirup pada hartina teh kun payakun kaituna jadi jeung ngarjana radi asal syaratna anjeun narimakeun kana kasalahan kana kasombongan anjeun ieu rumasa sok cager tobat leuwih regreg leuwih pageuh kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Nagara lamun ngabogaan ilmu nu model kitu cepot wiridkeun ka kaula dek ngaku guru lahir batin kaula amit make ngaku guru lahir batin segala naon teh hebat rumasa kaula teh hirup teh segala di aku tah eta geuning eusina mah hirup teh teu boga naon-naon tah eta lamun anjeun geus rumasa hirup teu boga naon-naon tak kumaha itu atuh tungtungna teh pan bi qudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah bi teh kalayan anjeunna wungkul sagala rupa oge ulah mawa karep serangan silaing geus gablek naon nya ge Gatot Kaca jago da asup angin mah tetep mudang ka leres eueuh jago di hadapan anjeunna mah geuning keuna keneh ku tunu osok dahar osok geuning keuna keneh ku lapar da anjeunna mah
telapareun teu hanaangeun teu hayang teu mu aduh tobat ari maneh hirup segala di aku sakama-kama hirup teh nya leres da asli nama Gatot Kaca tadi jagona Gatot Kaca teh make Braja Musti Braja Kapal Matan jeung sajabana ari asli Gatot Kacana gableg naon teu gaduh naon geuning eta naon nu rek di aku ku anjeun nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku Mararade teh aduh tobat tapangna aing hampura nyebut aing pangna aing nyokot layang jamu sekali musada teh dek ngawarah Mararane supaya ulah sombong hirup teh pangna dina dharma nu kahiji kudu percaya ka nu kawasa teh ieu maksudna mah sabab anjeunna nu kawasa dina sagalana urang mah teu ngabogaan naon-naon ta ieu layang jamu sekali musada teh ulah dijieun dipangplangkeun wungkul atuh cing buktikeun dina gawe sapopoe piheulaan ku ajeun ku pamarentah negara engke rakyat nurutan leres ulah sanes teu puguh bueuk buktikeun dina gawe buktikeun aduh ampun Gusti eta ilmu nepi ka kitu hebatnya ieu tuh ieu teh karek ilmu naon ieu teh saeutik ti kukuhna di dunya mah ieu ilmu anu sakilobana di dunya lir ibarat urang nganclomkeun curug ka lautan baseuh curug teh tah ilmu di dunia teh sakitu sabaseuh curug jeung jauh garing deui we katuna teh leres tuh di dunia mah ampun naon atuh da urang teh bakal pae bakal balik deui naon akueun urang nya aduh maha guru nuhun maha guru antang nyebut guru ah moal ngamuridkeun nepi ka beak ledis teh gablek naon-naon teh boga murid sok itu sareng pelak moal ngamuridkeun sadaya-daya atuh eta layang jamu sekali musada teh rupina sanes ngahajab wade di sanak wade di ica lain supaya manunggal antara pemerintah jeung rakyat salengkah sahak sakawajiban sareudeg saiga sabeungkeutan mun hirup sewang-sewangan lepas tina sabeungkeutan moal panggih jeung katenangan tangtu bakal panggih jeung kahancuran pikeun ngawujudkeun kamanunggalan nya ieu layang jamus ku kuring dicokot supaya manunggal heula dina pamadegan ulah rek pakia-kia kitu kahayang teh antara pamarentah jeung rakyatna ieu teh ngabeungkeutkeun kesatuan jeung persatuan ngan anjeun salah kaprah der kuring disangka bangsat nya aing ngaran-ngaran nyokot teu bebeja mah bangsat ieu heuh teu nyaho meureun dinya mah pasti kadinya kan tuduhanna teh dek teu bersatu kumaha da ti kapungkur ge kaula sareng Uas Semar Badranaya sakulawarga teh kapan sasatna eta teh dijieun ulu cupu tah teu hayang dipuji-puji si cepotnya so teh loba pamenta da dirina mah teu mungkin kitu dina pengabdianana nya ge si cepot sok barang penta ya datara gede sugan menta kapal dan teu paring menta sapoeun meureunnan kan kangeroko ieu tuh saha si cepot
nya salira tara kuring Matara Menta. kayak si cepot mana itu Si Cepot anak Semar, dupi ieu saha sarua ieu ge Cepot. Cepot anak Semar jeung Cepot ieu lir tangka teureub jeung keleuwih, munguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui. ay nah itu sanes cepot Wa Semar Bisa disebut Cepot Wa Semar ge. tapi cepot teh aya keneh di itu maritis Gerajig cokot. saha Si Cepot pangihkeun jeung Cepot ieu. Sabab ieu teh si Cepot tu maritis gambaran rakyat, anjeun gambaran pemerintah. Yuk urang hijikeun dina waktu ayeuna. Urang manungakeun ku ieu layang jamu sekali musada, ulah sewang-sewangan hirup teh jadi we tuduh-tuduh ka cenah teh. Pagirang-girang tampian. ieu teh aya keneh cepot teh Aya gerejig cokot. anu leres Diginit. waduh Pokoknya dina waktu ayeuna jangan banyak patarosan. Nanti kasayana jadi baluung. upami kitu carana bade mios katu maritis Los. oh gitu